Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-babus sabi'u ari ieu eta bab anu katujuh wal isruna jeung 20 tegasna mah 27 fi tasdidin ala lilwati dina ngabangetkeun haramna pikeun anu ngawati atawa ngadubur. Qala parantos ngadawuh saha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qobala anu nyium man gulaman ka bujang ngora bisahwatin ku make syahwat adaba tah bakal nyiksa hu ka itu man saha Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala pinnarin dina neraka alpasanatin dina 1000 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lau igtasala lamun nerima adus saha allutiyu jalma-jalma bangsa kaum Nabi Lut bima il bahri ku cai lautan lam yaji tah moal datang itu lutiyu yaumal kiamati di poe kiamah illa junuban kajaba kaayaan junub. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qabbala anu nyium man gulaman ka bujang lalaki bisahwatin kalawan make syahwat uljima tah bakal dikadalian bi lujamin ku kadali minan nari tina neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma massa anu nyampa man gulaman ka bujang lalaki bisahwatin kalawan make syahwat la'ana tah ngalaknat hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah wa malaikatuhu jeung malaikat wan nasu jeung jalma-jalma ajmauna tegasna sakabehna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma adkhala anu ngasupkeun man kubulahu kana kubulna man atau kana dakarna man fi duburi mraatihi dina duburna awewe na itu man ba'asa tah ngahudangkeun hu ka itu man saha Allahu Gusti Allah yaumal kiamati dina poe kiamah wa huwa jeung ari itu man antanu eta leuwih bau minal jipati tinimang bangke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ida ata di mana ngadubur saha ar-rajulu hiji lalaki ar-rajula ka hiji lalaki deui pahuma maka ari itu ar-rajulu jeung ar-rajula zaniani eta teh anu jinah duanana. Wa ida atach jeung di mana-mana adu gaplok atawa lesbi nya saha almar'atu awewe almar'ata ka awewe deui pahuma maka ari itu almar'atu jeung almar'ata zaniatani eta teh anu jinah duanana.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma qobala anu nyium man gulaman ka bujang lalaki bisahwati kalawan make sahwat, pakaan nama maka kaya saestuna itu man zana eta teh jinah man ma'a ummihi sarta indungna itu man sab'ina marratan kalawan 70 kali balikan. Waman jeung saha jalma jana anu jinah man ma'a ummihi sarta indungna itu man marrotan wahidatan kalawan balikan anu sahiji, pakaan nama maka kaya saestuna itu man qotala eta maehan man sab'ina nabiyan kana 70 pirang-pirang nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man saha jalma lato anu ngawati man pi gulamin dina duburna bujang lalaki asbaha tah bakal jadi itu man pi qabrihi di pakuburanana itu man hinjiron kana jadi babi atawa bagong. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ida lamasa di mana-mana nyabak saha al-gulamu bujang lalaki al-gulama ka bujang lalaki deui ihtajja tah oyag naon al-arsyu aras, wa qala jeung ngucap naon as-samawatu pirang-pirang langit ya Rabbana hei pangeran abdi sadaya umurna kudu muga marentah Gusti ka kami nah top tah nyamber tah tah nyamber kuring kami hu ka itu al-gulamu jeung al-gulama. Wa qalat jeung ngucap naon al-ardu pirang-pirang bumi, naon al-ardu bumi, ya Rabbana hei pangeran abdi sadaya umur muga kudu marentah Gusti na ka kami nabla tah neureuy kami hu ka itu al-gulamu jeung al-gulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'tu ulah ngajima aranjeun an-nisaa ka pirang-pirang awewe pi astahihinna dina pirang-pirang duburna itu nisa, fa innallaha maka saestuna ri Gusti Allah la yastahi eta henteu ninggalkeun Allah minal haqi tina ngabejakeun bebeneran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab.